aing memeh niup naik ngadoa heula meureun ngadoa anak kumaha Gusti niup aya hayang trompet mah sok ada di sana ya oke Ayo mana buka sama cilok teh. aduh ningali kurang ieu tingali sok mana liang nah sia teh izin heula balagu sok wah alah sia irung lawo ngapa kepencet irung lawo oh lain paingan ai kabeh kapencet mah lain iya Mas kabeh kapencet Mang Asep iya Mang Asep oh macet punten ya no, bukan baik pada itu kudu punten lah sok we bebas Aisyah goblok kieu trompet teh Aisyah belagu liang nah atuh dah liang na ka dieu Aisyah ieu kieu ge budak jelema sia teh watir belagu nyaho budak watir aing mah sia teh budak jelema bari dihompet atuh saha kacamatana cing kacamatana sia teh cing bakal bisaeun di kacamata da ngagolosor atuh rek di naon nyangketna ajaran ngapuguh tao set nyangket cing oh erek kumaha sing balik mah tong sok diomongin aing urang nyangkat puguh ari ieu matakna ieu dengekeun Mang Soing ari mana nyangkatkeun anu salah di nu naon beti dieu di mana di dieu aing nyangkat di dieu mah nyaho ka dieu ari ieu mah salah satu nyameureunannya kieu ye nya si ieu mah salah satu lain salah dua lain heuh geus puguh Allah teh keur ngabagi suku buru-buru nyokot suku urang teh buru-buru nyok dibagi leungeun cukup leungeun ari si ieu mah pas dibagi irung aja loe belagu sete ulah mamawa irung Mang Asep kekeu anak naon nu kekeu ge anak jelema sete Iya, urang teu tega, ieu teh balad urang. Sia, emangnya boga BPJS teh? sia jeung nanyakeun BPS kamu BPJS. anak naon atuh Karunya sih. punten ka dieu eta teh jamu ieu teh ageun ya ieu teh naon jamu naon tinggal ngabeureman saeutik ya Geus enggak bisa cer teuing. Lain sia cenah ngomong. ieu teh alhamdulillah Mang Asep kakawasaan Gusti kakawasaan Gusti ngan ieu teh masa percobaan Akang teu ngeunah euy si laing sok ngomong, ajar pidato. ya ngomong Sok hareup. ya Sok. Bapak-bapak, ibu-ibu sok Jar ngomong Sok ngomong. Ku kode, ku isyarat. Sok ngomong pidato sebeut teh hareup cenah. Sok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para bapak, para careum. para bapak ya para cara sing bener sing para ibu para bapak ibu-ibu sadar tadi kabladi para barudak para nah kadinya nunjuk nah itu bapak-bapak ibu-ibu anu di luhur
ojong dilung kawing. Nah halung kawing kitu maksudnya ari maneh naon atuh leungeun dapat lung kawing kitu lung kawing maka ditu heeh tah kitu lung kawing beungeut na biasa dina dinten ieu teh keur ulang naon eta ulangan umum ayo mana Tahu. ieu teh milang ka saya teh jang nunjuk ka dieu aku ieu geus aing capek sok lain ke heula aduh Gusti nu Maha Agung mah saya pampurannya orang teh teu nyaho umur mah heeh tah kitu urang umurna halo Akbar Mane mah yang umurna bari ngareret ka aing. Ya, sia teh budak yatim. Lain yatim piano Ade ngaharep serbu. Yatim piatu sia teh. Kan si anu nu yatim Cirina yatim piatu nu kumaha? anu teu boga udud. teu boga indung bapak Teu boga udud mah sia tadi teu udud. aing teu udud-udud coba tinggalin di tong minta kasih Arif aing tison tuh bae ditu aduh alhamdulillah Mang Asep silat, Mang Asep. hah besok kau heula Mang Asep Hade. Ya. yuk Bapak sing urang geroan Bapak ketua Cileng hayang kaul. Silat. Lain dahar. Silat sia teh. Silat. Mun geus panen silat tekadengnya silat yuk atuh ku urang lagi la ilaha illallah hah ada tengadengnya tuh teh silat tengah jedog wae Ari maneh jeung la ilaha illallah. Sok Mang Asep. La haula. sia teh saruana goblok sok yuk Ya, Mang Asep teh tong salah. Ieu teh alhamdulillah Ibu juara silat sa Jawa Barat aki-aki.